Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasofa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil ladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi ladzina fa'alul hasanat wajtina bul munkarat amma ba'du. Qala musonib wahbub ilaha kahop ali ma'ikobihi wali rahmatirju tawakkalan ya muslimu. Alhamdulillah mangga urang aosela nadomna satu acan naraskeun surahanana. Wahbub ilaka khop alima ikobihi wali rahmatir tawakalan ya muslimu. Kasapuluh mahabah kapangeran anjeun kasabelas rempan kusiksaanana 12 ngarep rahmat Allah 13 tawakal pikeun nu imana. Tah nuntos cabang iman anu ka-11 khauf tina siksa Allah. Ayeuna masih bet ieu anu ka tiluna berarti tina ieu bet mah. Jadi cabang iman anu ka-12 na roja tina rahmat Allah. Jadi aya khauf aya roja. Teu kenging khauf 50% roja 50%. Tapi khauf 100% roja oge 100% gitu. Mangga urang aosela. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sumbatu saniyata asyarota jeung ari cabang anu ka-12 arroja'u eta ngarep-ngarep li rahmatillahi ta'ala kana rahmat Allah ta'ala. Qala ngadawuh sa Allah ta'ala Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul bejakeun ku anjeun Muhammad ya ibadi wahai hamba-hamba kami. Alladzina tegasna jalma-jalma asrafu anu leuweuheun itu ladina ala anfusihim ka diri-dirina ladina. La taqnatu ulah putus asa aranjeun min rahmatillahi tina rahmat Allah. Gitu. Wahai hamba-hamba anu leuweuheun nu pernah dosa, pernah zalim ka dirina, poma teu meunang putus asa tina rahmat Allah. Teu kenging aya bahasa kagok borontok kapalang belang kitu nya. Ngarasa dosa geus seueur, sieun teu dihampura akhirna teu menta hampura, teu kenging. Allah lautan hampura, enggak kembali ke Allah. Wala taqnatu la taqnatu min rahmatillah. Allah ngantos gitu. Ngantos ka jalma anu teu acan ngadeuheus ka Allah, enggal ngadeuheus. Qala ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saur Kangjeng Rasul. Al fajiru roji ari jalma anu lacut, arroji anu ngarep-ngarep li rahmatillahi ta'ala kana rahmat Allah ta'ala aqrabu eta leuwih caket ilallah ta'ala ka Allah ta'ala minal abidi tinimang
ahli ibadah al mukniti anu putus asa. Jadi jalma anu lacut anu sok gawe dosa tapi manehna ngarep-ngarep kana rahmat Allah, eta teh leuwih caket ka Allah, leuwih dipika cinta ku Allah tinimbang ahli ibadah tapi putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Waruwiya sareng diriwayatkeun an Umar ti Umar an Zaid bin Aslama katampi ti Zaid bin Aslam anna rajulan kana saestuna hiji lalaki kana bukti itu rajul fil umamil madiyati di umat anu parantos ti payun zaman baheula. Ya jetahidu ati-ati sungguh-sungguh itu rajul fil ibadati dina ibadah rajin ibadahna teh. Wa yusadidu jeung ngabangetkeun itu rajul ala nafsihi kadirina itu rajul ngan wayakna tu jeung mutus asakeun rajul anasa ka jalma-jalma min rahmatillahi ta'ala tina rahmat Allah ta'ala. Jadi aya jalma anu sungguh-sungguh dina ibadahna rajin ibadahna teh ngan kabatur mutus asakeun tina rahmat Allah gitu. Maneh mah masing tobar ge moal dihampura ku Allah. Nah eta mutus asakeun kan. Maneh mah masing getol usaha ge moal hasil. Tah eta teh mutus asakeun tina rahmat Allah. Summa mata tuluy maot itu rajul pakola. Teras nyarita itu rajul ya Rabbi nun Gusti. Ari naon perkara li pikeun kuring indaka disandingeun anjeun. Kitu nya. Naon bagian kuring ti anjeun? Gitu. Pakola mangka ngadawa Allah. Laka eta tetep pikeun anjeun anaru ari naraka. Naraka pikeun maneh mah. Padahal eta teh ahli naon? Ahli ibadah anu sungguh-sungguh. Ngan sok mutus asakeun ka batur. Dina sabada maot teh kitu. Mana bagian kami naon ari bagian kami ti anjeun? Saur Allah teh naraka pikeun anjeun mah. Pakola teras nyarita itu rajul ya Rabbi nun Gusti. Pangeran abdi paaina. Tah di mana ibadah ti ari ibadah kami. Wajihadi sareng ati-ati sungguh-sungguh kami. Pakola maka ngadawa Allah. Innaka kana saestuna anjeun tuknitu eta mutus asakeun anjeun anasa ka jalma-jalma min rahmati tina rahmat kami di dunia bongana. Geus bikin batur pesimis gitu. Batur jadi putus asa waktu di dunia. Maka paana mangka ari kami uknitu eta mutus asakeun kami ka anjeun ayauma dina poe ieu min rahmati tina rahmat kami. Gitu nya. Putus asa teu kenging, mutus asakeun ka batur oge sami teu kenging. Wa haqiqatu rojai jeung ari hakikat roja huwa eta ari tu roja irtiyahul qalbi eta narima senangna hate lintizori karena nungguna si jalma makana perkara huwa anu ari itu mahbubun eta anu dipika cinta indahu sandingeun man. Jadi betah ngantosan betahna hate ngantosan naon anu dipika hoyong gitu. Anu dicita-cita. Walakin dalikal mahbub jeung tatapina ari itu anu dipika cinta teh almutawaki anu tumiba labuda tah misti itu mahbub
wa ayakuna jeung kabuktian itu man bisa babin ku ayana sabab. Jadi ku ayana sabab teu bisa ngalaksanakeun parentah atanapi teu bisa ninggalkeun panyarek, tapi tetep hate mah roja gitunya, ngarep-ngarep gede hate kengina pangampura Allah, ibadah bakal ditarima. Nah ya sabab eta painin horomat, maka lamun ruksak naon asbabu sababna itu mah bu bahwa mangka ari itu man al gururu wal hamku eta tertipu atanapi kumprung gitu. Jadi teu aya sabab jongjon we dina naon, dina salah gitu. Tapi aya roja nama ngarep-ngarep tapi teu daek balik wae, eta teh tertipu wal hamku jeung kumprung. Wa ilam takun jeung lamun teu kabuktian naon al asbabu pirang-pirang sababna maklumatal wujudi eta anu dikanyahokeun ayana, wala maklumatal intifai jeung teu dikanyahokeun eueuna, bahwa mangka ari itu man atamani eta tamani gitu. Jadi lamun teu aya sabab anu dikanyahokeun ayana jeung eueuhna maka eta mah lain roja. Naon atuh tamani, ari tamani teh ngarep-ngarep anu pimohaleun. Ari roja mah mungkin mutawaki tadi bahasana, seperti aki-aki hayang deui balik ka ngoraan, hayang jadi budak deui, hayang nyorang waktu anu geus kaliwatan balik deui tak kitu. Eta teh tamani sanes roja. Nah kitu nya. Pauida khutiro maka di mana-mana dikaretegkeun bibalika ku hate anjeun naon maujudun anu aya pi madina perkara mado anu geus kaliwat itu ma sumia tadi ngaranan itu ma tadakkuron eta tadakkur eling. Eta mah inget, oh inget waktu harita kareteg dina hate teh inget. Wa ingkana jeung lamun kabuktian naon mah perkara khutiro anu dikaretegkeun itu mah bibalika dina hate anjeun maujudan eta anu maujud anu aya pil hali dina waktu harita sumia tadi ngaranan itu mah wujudan eta wujud. Manggihan wadaukon ngarasaan nyanu kasorang gitu. Wa idrokan tegasna ngalaman, manggihan mendakan idrokan. Wa ingkana jeung lamun kabuktian itu mah qad khutiro, wa ingkana jeung lamun kabuktian qad khutiro nyata dikaretegkeun bibalika ku hate anjeun naon wujudu syai'i ayana hiji perkara pil istiqbali dina zaman anu bakal kasorang kapayunan waqalaba jeung ngalindi naon dalika itu se ala qalbika kana hate anjeun sumia tah dingaranan itu se intizoron kana intizor tamangantosan watauqian jeung tauki tumiba. Paingkana mangka lamun kabuktian naon al muntaziru anu ditunggu na makruhan eta anu dimakruhkeun hasola anu hasil minhu tina itu muntazir naon alamun kanyeri pil qalbi dina hate sumia tadi ngaranan itu ma khaufan kana khauf wa wasfaqon sareng isfaq jadi welas gitu.
waingkana jeung lamun kabuktian itu emak mabuban eta anu dipika cinta hasola anu hasil itu emak minintizori tina nunggunan mahbub ladatan kana kaladatan pil qalbi dina ate wartiyahin jeung kasenangan maka sumia tadi ngaranan naon dalikal irtiyahu eta kasenangan teh rojaan kana roja gitu ngarep-ngarep hiji perkara anu bakal kasorang ngarasa bunga hate gitunya eta teh roja tapi anu bimumkineun kada eta nya kitu deui disaurkeun ku Imam Ghazali fil Ihya dina kitab Ihya mangga lenyepan anu laras-laras pamilaras ngalogatna insyaallah kahartos itu. Jadi 11 sinareng 12 teh khauf sinareng roja. Khauf sieun ku siksa Allah, roja ngarep-ngarep kana rahmat Allah. Mudah-mudahan dina manah urang aya khauf sinareng roja. Khauf 100% nepi ka teu gagabah ngalampakeun dosa teu wani ngalampakeun kasalahan sok sanaosa alit kitu nya. Sabab sieun ku siksa Allah. Sawangsulna tetep itu urang sadayana ngaharapkeun ageung manah ngaharapkeun kana rahmat Allah gitu. Sok sanaos sawaktos-waktos keuna kana dosa atanapi salah. Sabab wala taqnatu min rahmatillah. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa istiqomah dina mana urang aya khauf sinareng roja. Wallahu alam bisawab. Ulah eureun ngaji, ulah ngaraos cukup ku ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.